walau mayitatan sanajan antalna teh jeung mayit geus maot maot keur ngamandian mayit nya nu batal nama nu hirupna nya nu maot nama teu batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagon hadas syahwati nya maksud zakar jeung naon teh jeung mar'ah teh lalaki jeung awewe bari ieu lalaki jeung awewe batal sote lamun geus nepi kana had syahwat duanana geus nepi kana batasan dipikahayang ceuk urup ari urup teh kabiasaan. Tadi dia dicarioskeun baheula biasana lamun istri geus umur 7 tahun eta teh geus asup kana kategori dipikahayang. Komo ayeuna nya 6 tahun ge geus kaciri wah geulis lucu gemes maka urang khususna keurnon jalma dewasa nyabak atawa antel jeung eta kulit budak eta teh batal. Ah ieu mah leutik ka karaoke TK ari TK sabaraha tahun sabaraha tahun wa 4 engke lamun teh mah 4 tahun mah ceuk baheula 4 tahun mah can meujeuhna dipikahayang. Jadi lamun 7 tahun mah diyakinkeun dipikahayangna teh geus gede komo nu bongsor. Lamun 6 tahun mah diihtilapkeun bisa dipikahayang bisa henteu. Lamun 5 tahun jeung 4 tahun mah eta mah baheula dipastikeun can dipikahayang. Tapi zaman ayeuna mah kan beuki leutik ge beuki naon beuki tereh ngagedeanana teh beuki kaciri kitu. Naon dipikaresepna teh maka teu menutup kemungkinan kahareup mah umur 4 tahun oge geus dipikahayang. Da 4 tahun ge ayeuna mah geus bisa tiktokan nya. Tah, lamun geus dipikahayang sanajan umurna kakara 4 tahun maka eta teh lamun paantel kulit jeung lalaki lamun awewe nya eta teh batal wuduna. Ulah kieu leutik keneh ieu teu batal we. Batal lamun geus nepi kana batasan dipikahayang ceuk kagaliban. Ulah ceuk anu teu normal nya urang mah teu resep da. Masing ka aparawan geulis ge teu hayang eta mah teu normal nya. Ieu mah ceuk kagaliban bahwa rupa kitu teh dipikahayang maka eta teh batal wuduna. Bersabaraha ieu teh bieu teh 4 katingali da. Wal khamisu terakhir nomor 5 wal khamisu wa huwa akhirun nawakidi masu farjil adamiyyi bi batinil kafi min nafsihi wa ghairihi dzakaron au untan sogiron au kabiron hayyan au mayyitan. Nomor 5 nyabak kubul atawa dubur. Naon kubul teh? Naon kubul teh? Liang hareup atawa di dieu mah bahasana teh parji nya. Ai parji teh parjun teh artina akur liang. Ngan di urang mah lamun dibahasakeun parji teh naon bobogaan awewe. Ari bobogaan lalaki naon? Hasapah. Tah di dieu mah bahasana parji lain berarti nyabak bobogaan awewe wungkul. Maksudna rek nu lalaki rek nu awewe kacabak eta teh batal wuduna. Nyabak nu manana cenah? Tah nu dicabakna teh lamun di lalaki lamun di lalaki samet naonna helmna anu sabada dikumahakeun ieu disulikakeun ning ka tukang tah dikitukeun kabayang urang nya nu boga budak lalaki tanyabak etana nya anapun ka tukang atawa hanapna nogna eta mah
teu batal. Lamun di istri kumaha? Lamun di istri mah nyabak biwirna ngan lain biwir nu luar. Kan we jangan sekarawin ieu. Katingali ka dieu. Tah kan istri mah kieu nya. Tah. Lamun nu parawan, lamun nu geus kolot beureun rada muka nya. Tah anu batal teh sanes nu luar ieuna ye. Tapi bibir anu lebet. Lah ari keur urang ngeureun lamun di kodek mah otomatis bakal dugi ka lebet. Koma lamun teh mah tos kolot, tos muka meureun nya lamun nu parawan mah atawa budak leutik terus sapertikeun itu teu di tukang. Eta mah kieu keneh rapet keneh nya. Otomatis kacabak ieuna teh henteu naon ye? Teu batal sabab bibir nu kacabakna bibir anu luar. Tah ieu mah bibirna anu lebet nya anu geus rada muka atawa lamun teh mah ibu ngajeg naon itu ngaran cinogo teh? Oh cinogo sok kumaha nih mereweng nya dukanya duka henteu lah. Nah, kitu we engke we tingali ku ibunya lamun cinogo eta kumaha posisi bibirna. Tah di jero teh aya bibir salian tinu luar teh. Tah lamun kacabak etana batal. Meureun anu mun keur omeh mah sok dicabakan nya bibirna eta teh. Zakaron kana au ungsan. Rek nyabakna mah lalaki nyabak nu lalaki nu manehna atawa nu batur atawa sabalikna lalaki nyabak nu awewe nya. Balikeun awewe nyabak nu awewe atawa awewe nyabak nu laki eta teh batal lamun nyabakna ku dampal tampah. Mana dampal tampah teh? Iya adekeun anu teu katingalina nya anu rapetna eta ngaranna dampal tampah. Atuh lamun ku tonggongna atawa ku gigirna mah teu batal. Mun lalaki atel tungtungna ku tonggongna we di kieu-kieu atawa istri di kieu-kieu meureun nya atawa ku gigirna asalkeun ulah ku hareupna ari ku gigirna mah rawannya karena dampal tampahna atuh ku tonggongna we lamun arek-arek teuing mah atawa naon atawa geus we ti luareun sarungnya da kahalangan ieu teu batal rek kagaro mah ngan bisi ieu mah bisi kurang karasa ti luareun sarung mah budug berarti nya boboganna teh di jero ku tonggongna mangga teu batal eta teh nya ku tonggongna mah.